Selamat datang di Nur Irsyad Channel. Kali ini Sujang sama Ami mau bercerita tentang masa-masa sekolah. Gimana culunnya dulu masa sekolah ya. Jadi tonton terus videonya dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Hatur nuhun. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang deui sareng Nui Irsyad di Nui Irsyad Channel. Ayeuna aya Ami, biasanya Sujang dan Ami lagi. Nah, tong bosan pokok namanya, tong bosan ningali Sujang jeung Ami nya. Iya, moal bosan da Abi mah tidak membosankan. Nyata. Ayeuna sebelum nonton videona subscribe heula atuh nya. Like, Terus komen. Nya, pokokna mah gitu lah. nya gitu. Ayeuna rek naon Mi? Mending nama cerita urangnya masa lalu tapi anu mal mungkin dilakukan ke budak ayeuna sok naon gitu. Pokoknya mah senora-noranya, sekam-sekamsenya. Nah emang kamse barangnya kamse pisan. Kamse upaya pokoknya mah. Sok ujang masa SMP bel hae nama. SMP nya. Dari SD mah kan SD mah nya nih asal standar budak gitu. leutik pisan. Ya, SMP. SMP. Sok SMP Ami di mana? Ami di Majalaya. Di Majalaya nya. Uing mah di Ciparai, di Muhammadiyah. Iya mah SMP Ibun. Nah, kan uing mah nya ari ka SMP Ciparai, SMP Muhammadiyah mah ngaliwatan sawah nya Mi nya. Ngaliwatan sawah ya. Ujang mah ning irit teu kudu numpak mobil, ujang mah numpak munding we. Pokoknya mah ka sawah tah. Ngalewatan sawah. Jadi lamun misalkan usum hujan, lamun teu sapatuna dikeresekan, sapatuna dikeresek. Henteu jadi make sepatu, tapi sepatuna make keresek nih. Nya Meh teu basa. meh teu kotor. Jadi kayak keresekan mun numpang teh keresek. Lamun teu kieu dijingjing, sepatu dijingjing, nyeker. Nyeker ini sekolah teh nyeker ya. Tah, lamun pas aya terus aing ngucumplang, terusan anjir ngucumplang naonnya? Cai terusan pokoknya mah ngeuyeumeu gitu nya, menggenang gitu nya. Tah, di dinya tawa ya irigasi di dinya irigasi. Deket lapang. Henteu deket lapang, karek kukumah make sepatu di dinya teh Mi. Sok moal, ami sok aman moal. Sok ujangnya. Tah, kealaman mah juga Ami kieu. Baheula nya Ami SMP teh meureun di Bekelan teh 2000. 2000 jang. Nya. Ongkos teh ka Majalaya 500. Lamun bolak-balik teh 1000 meureun. Sesa 1000 nya. Eta teh tidak tahu menau. Jadi si akeh mah Entah, Ami udah ke SMP mah masih kena aya bakso 250. Emang 250 Mang Oyib eta teh pas 2,5 teh. Tapi itu teh mah pinas. Ajang kerupuk RO 5 perakannya. Eta nya dititah ku akeh cenah. Lamun naik teh cenah ulah naik angkot, da meureun 2 kali teh naik. Ujang angkot mah 2 kali. Jadi ongkosna teh meureun 2. Ciparai Majalaya. Nya teh ieu ka Ciparai heula. Di Ciparai ke Majalaya. Di Majalaya teh kan naik di mobil. Oh, tilu atuh Ami. Tilu nya. Tah. Di ditu cenah naik bus, Ujang jadi kudu maksakeun mah gahat bus. Sakitu angkot ka. Makaning bus mah. Makaning bus man candeng dek mah di dedak we. Cicing cenah heuk diukna teh cenah gigireun supir. Jadi urang teh kudu aman ya we anu jiga dina meja. Kieu we Ujang. Tah, lamun hujan pan usum banjir. Majalaya Ciparai terkenal dong. Cidawolong banjirnya. Lamun ku ayeuna Sudi barayasana Sudi ningali si Neng. Nya. Aing mah Si Neng ka Balaena ayeuna. ka Balaena banjir. Da moal diantep rek dijemput kajen ku kucuprakan aing mah ngajemput si Neng nya. Baheula mah lain balaya. Ami teh nya megat truk. Ujang megat truk. Oh, papalidan. Nya. Jadi truk ieu nepikeun ka mana engke megat deui truk, nu penting mah nepi we ka dieu. Nya penting mah nepi we. Megat truk nya. Pan baheula bagian kaduana jam 12. Nya. Pan balik ke sore. Nya. Bapak ngiring megang. Ka mana cenah uina? Ka Ciparai. Sok cenah naik. Ujang ku eueuh ka sieuna aing kieu tah ujang posisina kitu. Heeh. Kieu tajang amin. Nah itu. Heeh. Kieu tajang amin kieu. Bapak kieu dilahun. Kusaha? Bapak-bapak. Dilahun. Kusaha? Bapak-bapak.
Dalamun ayeuna geus pemerkosaan merajalela bener. Da baheula mah aman hujan. Iya, bener. Erek di lahun Emang baheula mah aman. kalaki Neng turun di mana? Eta teh da ngalangkungan Ciparegon terus nawios sakantaran dijajabkeun da ujang ku sarolehnya. Naon dijajabkeun ka dieu anu? Ka Darta? Ka Darta. Anda? Karena ieu eta teh cerita Ami di lahun ku bapak-bapak bari tiluan di jerona. Mun ku ayeuna geus pemerkosaan, merajalela penyiksaan meureun nya. Iya, lama aman. Ku begalnya aya nama. Begal. Aya nama jelmanya mah. Terus lamun naik angkot lamun hujanan teh ngompol dina angkot. Bas we Pak Yuyun majarkeun teh. Bae da geus hujanan padahal mah ngompol teh kuat. Udah mah gitu, mah. Jadi geus bangor ge SMP keneh. Sok, setelan SMP. Setelan SMP kumaha? Setelah SMP. Kan ayeuna mah teu kieu nya. Wingala berarti nya setelan SMP. SMP teh mulai berarti usum kelas kelas 1 kelas 2. Nya pas ka SMP teh usum rambut didengkak tadi kieu belah tengah tanya belah didengkak kieu tah wing mah dicukurannana ku sacing si akang hanapeun tangkal nangka tadi nama kan ke SD mah dibelah gigir kan ke SD mah dibelah gigir kieu nya wi ke SD mah nah pas ka SMP teh yang dibelah tengah meureunna terus anu di cepak dalam Anda yang di cepak dalam ku si akang teh dicukuran we nah pas didengkakeun da ka dieu deui we jadi kalah kasih ka Yuni Sara kalah kasih ka Yuni Sara beungeut ieu na teh jurukna teh tah ka dieu we ngaruh jadi Moni we aing mah teu ngadengkak Moni so terus biasa normal seragam tah lamun seragam normal encan normal da anu zaman indis mah SMA itu kan SMP baheula mah lamun di kolor teh kudu saluhureun nya saluhureun tuur ngatung gini kan nya emang ngatung uing calana sakieu tanya calana sakieu terus aing mah terus kaos kaki aing sakieu da kan jalan ka sawah da lamun balik beurang teh pasti tutung hideung jadi makanya lu panjang lah emang merah terbodas saeutik gitu nih coba kira teh ngatung pisan karena kan nu ayeuna mah barudak ayeuna mah geuningan nusuk satu urna teh sanapeun tu ur geuninnya saeutik kitu nya siga sontong kebalikan nya nya siga jadi sontong kaciri lamun anu baung teh anu ngalanggar teh sabalikna nya kan awewe teh baheula mah kudu hanapeun tu ur lalaki saluhureun tu ur nya lain ami mah ami mah saluhureun tu ur jadi lamun nonggeng teh bool ka mana jika ingin ami mah sedengkeun kudu make sepatu teh kan sepatu bangsa warrior jeung baheula jeung NB warrior heeh lain atuh mah jenggel anu sih rek manggung amanan guru BP na teh bapak sorangan lamun cek kieu aya pemeriksaan cenah Pak Jajan nah ini lumpat kana bapak sorangan lumpat ke kuburan nyumput nah nge kuburan saparana tahu dah abis jadi ya Allah mau asam untung nepikeun kasih neng mana sih neng mau kuat jika indung gagal lacangan kasusukan kakuburan ngabelaan sieun ku bapak sorangan da ami mah sakola anu akeh teh ngajar di dinya ami mah nih cek akeh cenah tuturkeun akeh sakola di mana tuh jadi penurut tapi ngabangkang ami berarti ngerakeun eta mah ngerakeun bapak sorangan pokokna mah anu aya di dieu heug sakelana apal walah ka ami anu nonton ieu acara ieu geus mah pasti sare-serian we kisah ami SMP kumaha eta bangorna ami ya Allah bangor lain baong nya baong mah bedanya nya bangor gara cangan nalaktak ngarannya buk tukung demimor andai hideungnya nih nya encan kenal bangsanya nya can krim can aya 360 encan aya namanya ya kan aya nama rada aya efek 360 lah ieu nya terus lamun misalkan
nanti mun di sekolah ami sok jadi naon gitu mun upacara atau kumaha. Aya sok cerita. kan SMP mah geuningan sok per kelasnya bagian tiket upacara misalkan sakelas Ya. dia kabagian. Sok ujang heula carita naon kegiatanna kumaha. Tah lamun uing mah anger kan uing mah pangleutikna sakelas teh uing mah pangleutikna pangpenaikna pokona mah. Leutik we pokona mah aing benernya. Jadi lamun aing mah lamun misalkan nanti bagian upacara pasti aing mah jadi pengibar bendera di tengah nu nyekel bendera we. Dan Untung tuh jadi tiangan. da menjadi tiang mah penaik teuing ami. Da aing mah pangleutikna. Lain kade tihang mik. Keur ieu pembina upacara kepala sekolah gitu. Ujang nyekelan. Nama kacirinya. Dan saking politiknya tahu orang ini mah gitu nih jadi pokoknya mah jadi pembawa bendera pengibar bendera tapi anu di tengahna sok dami mah pasti nalaktak pasti anu iya kan ami obade henteu geus we eta pan ami mah aktif pramuka ada aktif pramuka teh wara-wara teh Arifin Ru pan pimpinan non regu teh gering nya soalnya diganti ku yen cenah nya yang diganti cari tanah teh. Ami teh jadi siap tukang kitu teh gerak. Pas ka gunung mah di Nagreg camping teh. Cari tanah teh aing teh noyun we jadi pinru jang dihareup. Dihareup. Nah ari nepi ari arareueuh. Paringsan. nah bisa nah ami kuat Da jadi pinru. beda lagi ami mah boyot Paling bae sok jang nepi ka ieu geuning naon atuh. nya pos Pos Nya. nya. Eueuh hiji jang. oh nya Ka mana cenah aing teh eta nu hiji? Tadi cenah pingsan di sana cenah ku kakak. mana kan Nagreg Kan Nagreg di Nagreg. di mana ami Jadi Di Ibun. ngurelingan. Teu di Nagreg tapi kayak lapangan oh gitu. iya nya Ngurelingan gunung eta. Pos 2 geus eueuh 2. Nah, hari terakhir cek aing teh. Siap, gerak. Pas ningali ka tukang eueuh sasa. Eueuh sasa. Pas diberi pertanyaan, eueuh nu dijawab hiji canda bodoh. Eta we, ngan ukur bisa siap gerak istirahat di tempat gitu we. Jangan da poek da gering apana eta jadi pengganti uyuhan daek oge sok. Jeung pangpenaikna ih Gusti astagfirullahaladzim tah we pengalaman ami. Tak cak ami ya ami tong kealaman ku si nya Neng. tuh pengalaman pun si nengnya Neng tong buruan pramuka cak aing teh. Der ke jiga aing jadi pinru ditinggal ku sararea. Enggak cenah. Neng mah mau ini cenah naon obat ieu teh olah vokal teh paduan suara. Nya mending kana jadi penyanyi cak aing teh tong omatong juga ami ripuh. Untung indung mah bangun. terus aya deui kan ari uing mah nya baheula teh rada pokokna mah nya barayanya SMP uing jeung si Ami bumi jeung langit gitu bumi jeung langit jadi ieu anu bangorna mah anu Anda lebih ya ari andalami henteu si nyami tapi nya lumayan rada berprestasi gitu nya urang mah jadi lamun misalkan oh nya mi kieu Eta ranking wae ami oge SMP mah tong salah. Ranking wae kan teu kaseureun bangun. jadi kieu nya zaman baheula mah kan zaman naon teh sandiwara radio geuning nya Nya. nya sandiwara radio eta mah ke saur sepuh Si pokokna mah Rawing. nya si Rawing terusan Mak Lampir nah karena itu eta keur dina radio keneh jadi uing mah lamun misalkan balik sekolah teh ngangon munding Nya. ngangon munding jadi bari mawa buku mawa radio gitu jadi kan udah lumayan berprestasi jadi mun ngerjakeun PR teh bari ngangon munding uing mah tah jadi di sekolah teh nya lumayan lah gitu tah henteu siga si Amih lamun misalkan tukang mabal tah masalah mabal si Amih mah tukang mabal nyaho di mana gitu Eta SMA kan. oh SMA SMA. oh nya Mabal kan rumah sakit. oh eta mah SMA nya Pan SMA di Baleenda nya. oh Di SMK 2 ieu jurusan busana. Lamun geus hoream ngerjakeun eta nya ngerjakeun tugas. Cicingna di rumah sakit Al Ihsan.
Oh iya, tamu nu mapal mah SMA-nya. Cicing we di ruang tunggu. Sare. Allahu Ami Akbar. mah unu nanya eta teh saha ku penjaga ku perawat. Ini cenah nuju ngantosan sa pasien. Tapi teh iya eueuh. Milu sareng unggul. Neng sen nungguan saha pasien cekak. Pada ama ami mah can ngerjakeun PR atawa geus nyanyinya. Nya kudu. Lamun geus janji teh lamuir ke di hararideung. Da baheula mah usum sau malam ujang. Sau malam wae jadi teh resep geuning kitunya. Agustusan kan baheula mah sau malam we gitu. Ari geus teh isukna sakola caretre ka dieu tapak ieu bulu mata. Lem. Parah. Gusti pokona pengalaman. Nya, tamun uing mah mun zaman SMA mah kelas 1 kelas 2 mah bager lah nya. Kelas 3 we meureun rada bangor, rada mabal nu kada itu mah kelas 3 uing mah. Ami mah kan di SMP meureun nya. Untung teu sakola ami urang. Da mun sakola. Mun sakola. Geus we. Kabawakeun, uing nu kabawakeun ku ami. Jangan mah kitu. Nya da moal di mana-mana oge ye moal anu kabawakeun bener. Komo keur sakola kitu. Leung kabawakeun ieu guruna geus taat. Mau ngajarnya eta mah keur kuliah nih eta mah dosen mau ngajar da ku aing di ieu keur di sakabehanana kantin kabeh mau ngajar deui minggu hareupna da di kantin eta mah teu mah leuwih bangor eta kitu henteu eta mah geus gede ami mah leutik keneh sok ami mah ti SMP ami mah geus apruk-aprukan geus ka solokan tadi teh geuningan kuburan ih ami mah da mah ami mah kacida. Agus ieu tapi ieu pengalamannya ieu mah entok. Ya. Jangan ditiru. Jangan ditiru pokoknya mah ini sekelumit dari pengalaman kita lah da pokoknya mah nu tahun 80-an ya urang mah. Sabangor-bangorna ami can pernah darmaji naon ai darmaji. Oh nya. Dahar 5 ngaku hiji kawan can pernah. Can pernah aing mah. Entongnya kitu mah teu meunang. Pokona mah ieu urang teh SMP teh berarti ka tahun 80 nya 87 88 ya. 88 SMP mah. Oh iya. 88 SMA 2000 hiji. Lulus 88 teh meureun ami. Nya lulusna? Heeh lulus. Berarti 84 85 asup SMP mah tuh ami mah geus sakitu teh geus bangor ih da mah henteu ih matak ayeuna baraya lamun misalkan video-video urang teh nya henteu disentakan ku si Ami da emang Ami kitu ti baheula kitu seperti itu harak ti baheula oge si Ami mah jadi tomboy jadi jadi kieu mun zaman SD teh uing teh osok monok diten si Ami, diten akeh, diten mamahnya di dieu. Jadi kan ranjang teh aya tingkat 2. Ranjang teh aya tingkat 2. Aya nu leuwih harak ti si Ami nya eta si ibu teh lanceuk si Ami. Eta mah leuwih harak. Lamun sare teh hayang tu manina mung diganggu hayang sarangan. Tah, jadi caritana teh ranjang teh kan 2 nya. 2 kieu. Tah, jadi keleutik teh jadi urang teh kabagean nu di luar jaminnya anu deket lampu panas deket lampu teh asa ayam di layar 2 bari sare 2an keleutik teh di kieu da saking ku panas naon nya dihalangan ku kertas si lampu teh dihalangan kertas da deukeut pisan eta pengalaman lanjut kami leuwih harak si ibu mah jadi ibu mah hayang sorangan we tumanina gitu jadi uing jeung si Ami mah di luhur we 2an pas sedak-sedak jeung papanasan batak ujang tong heran namun ayeuna tarang rega nya da lampu nya tuh ingat lega we kitu harerang tuh jang tingali da harita pan ku akeh salah akeh eta mah tos nyalakeun akeh eta mah padahal mah nyalakeunnya si ibu atuh si ibu mah yang we dihandap hayang dinu genah dinu tiis eta mah geumelis we nya tah pokona mah kitunya baraya sekelumit tina cerita kami. Nah, ayeuna pokona mah anu goreng namanya entong lah eta mah da pengalaman dan mun hayang balik deui mah tapi kita udah serunya baheula da goreng naonnya gitu goreng tapi udah seru gitu. Jadi seru eta mah keseruan terus baheula mah da anu henteu urang teh teu narkobanya nya henteu naon narkoba terus ka pasangan gitulah pasangan bebas terus anu bobogohan anu kari itu siga zaman ayeuna mah henteu nya urang mah baheula mah emang bener-bener anu
Bangor ya kelincahan. Bangor, Bangor budak gitu nya. Gitunya Bangor alamiah itu mah meureunnya mi dan teu ieu jadinya nu kitu nama tong diturut da ayeuna mah komo barudak ayeuna mah ketang naralaktak balalangorna teh geus nararista we nya ayeuna mah gitu jadi nya gitu Sabangor. Sabangor-bangor lagi teu bangor. naon sih Nah gitu we. nya Sabangor-bangorna Ami, lamun niron dina seragam. Ping pinu. ari ayeuna usum anu mah handphonenya Ayeuna mah handphone, Iya, pan baru benar, lama benar, ngaderete benar. dina ping-ping Dina- kan pinu. dah teu ieu lalaki mah da eueuh meureun banyak lalaki na ping-ping Ami. lalaki mah da eueuh ari ami Sabangor-bangorna Ami. Kealaman bagi gituan. iya bener tapi dah baheula mah emang hampir rata-rata gitunya jadinya gitu we pokoknya mah nya hatur nuhun utas nonton mudah-mudahan kehiburnya dengan pengalaman kita yang kamse tapi seru sih nyaminya seru pisan aslina pokoknya mah hatur nuhun tong hilap di subscribe like komen Hatur nuhun. dadah